Di mana geus resesi mait dikubur, maka kubur eta ngadempet nu paur, sampai iga paseng solang kapisan anu salamatina ieu dempetan. Terus datang malaikat munkar nakir, rupa hideung serta keung mata ketir. Sorasa kumaha geledeg jeung gelap, panon herang kaya kilat tinggurilat. Tuluy nanya bari nyekel gada besi, marabbuka madinuka banget risi. Wa man nabiyuka anu bisa jawab, seneng pisan lega pikir hanteruam. Kubur dilegakeun satungtung paningal, dibukakeun ka surga zil jalal. Amal-amal nu saroleh dirupakeun, jalmi kasep ngarejengan ngamulyakeun. Lamun datang siksa tina jihad sirang, dijaga ku Quran moal bisa nyerang. Tina lebas suku leungeun jiwa raga, maka sholat jeung sedekah nu ngajaga. Saur malaikat azab untung dulur, lamun kurang amal hadetang tulebur. Tuluy sare kaya sare pengantin, raos bingah ninikmatan langkung di kantin.